Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Aya hiji paribasa teu wanoh maka teu naon cik. Nya teu wawuh atuhnya. Teu wanoh maka teu wawuh. Sapados kenal nya urang ngawanohan heula. Meuli putu peuting-peuting meulina di kota Tegal. Sapados kenal saha kuring, sim kuring Muhammad Bilal. Di pandemi Covid kieu nya urang teh di bumi wae. Pasti nage ngerasa bosen. Hayang ka ditu ulah, ka dieu ge ulah. Ya, supados adidap teu bosen mah, mending ge regepkeun dia cerita ti kelompok kuring. Anu judulna Wawales Kanu Teleungeus. Kumaha caritana? Urang langsung wae nya, sok regepkeun. Aya hiji kidang sabangsa embeleuweung bikangna keur hulang-hulang bae bangun nadangan kasusah. Sakapeung kaciri cirahna tungkul. Cipanonna carindakdak, lempengna rumanggieung, sade-sade nu rampah poe. Ya pantesna di kitu teh mah, keur maka kerapisan boga anak teh, katutuk turuk pisan jalu, keur kumincir bapa molahna, pikeun dineungeun. Sawot manehanana keur indit neangan kadaharan, rek kasampak, manungkur getihna jeung tulang. Saha nu tarek kaedanan? Panonna rambisak bari ngawaskeun getih anakna nu acret-acret, tepak di roga hala ku sato galak. Keur hulang-hulang kitu duka ting timana tolajolna. Ujuk-ujuk kurumui wae aya anak ajag nyampeurkeun. Saratang datang, ujuk-ujuk dinyol wae nyusu ka eta kidang teh. Mani ngalekik, bangun anu kacidap ponyo jeung lapar. Mimitina mah ku kidang teh rek dikepeskeun, tapi ku sabab reuwas, tontuna mah diantep wae eta anak ajag teh. Sina terus nyusu, tepi ka seubeuna. Lila ti lila sigana mah eta anak ajag teh. Nyanyota rada tepat ditarik. Kaosna mah geus ngarasa seubeheun. Tentuna mah rep wae sare gigireun kidang teh. Anu keur sare tibra teh ku kidang teu diharu ganggu. Kalah pengangguran beungeutna disidik-sidik. Tuntungna ras bae ingeteun ka anakna pituin. Anu geus diroga hala ku sato galak. Kidang ngalengkahkeun suku tukangna lalaunan, tapi karek oge dijunjungkeun sabelah. Anak ajak teh ngorejat hudang. Saterusna mah eta anak ajak teh kalah tuluy bae ngaledotan. Lir ka indungna pituin. Nuantukna kalah terus wae nu nutur. Kira sawatara puluh meter leumpangna eta anak ajak jeung kidang teh ti kajauhan kaciri aya ajak bikang keur ngabugigak sisi ka malir. Moal salah deui eta ajak bikang teh geus diroga hala ku jalma. Ari anak ajak nu jalu teh tantuna oge anak ajak nu geus pae diroga hala ku paninggaran. Sajongjongan kidang teh mikir jero hatena. Ieu anak ajak teh moal salah deui indungna teh nu tadi jadi bangke. Anak ajak teh geus keringetan indungna, ari aing geus keringetan anak nu keur meujeuhna kemang buruan dikawah aseun jeung pingkan dineungeun. Ayeuna mah ieu anak ajak teh ku aing rek dikukut, dipiara lir saperti ka anak sorangan. Sanggeus diniatan ku eta kidang yen anak ajak teh rek dikukut, nah kumaha kalanjutanna? Penasaran kan? Sok mangga regepkeun kelanjutanana di episode 2 anu bakal disangakeun ku rencangan kuring. Nya sakitu wae ti sim kuring mah, hatur nuhun anu tos nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.